Ku bismillah di kawitan nam dingarangkai siiran kisah nate dua insan anu nuju LDRan. Dinten-dinten berlalu ngimutan wenu di korbu rasa inggal hoyong tepang reng anjenu di pika sayang. Dua raga nu pajauh jarak nu sesa ditempuh can pernah patepang wajah tapi kanya terubah karena jarak diayakeun lain supaya misahkeun tapi jarak diciptakeun keur nambahan